Hade eta na parena teh rek kabuka na karek kamar ya teh macul tinggus tinggal di baraya tah dina sisi kotakan dina galengan ampun ari mangkong tinggal ditaplak jagongna hararade ulah kacang naon teh tinggal di baraya tah yuk menyak beres nyemprotnya ya beres tinggal di baraya ampun babagi sawahna tinggal di baraya segera tiasa na tuh dah cuma mangkong mereka mana dia tuh ya nak berenang bulang we memang ngarawan juga aya ketawan dan manuk euy naon dikumahakeun eta teh eta di kumaha sok atuh tadi kenyeudkeun cenah ieu tinggal di baraya jaga bantu kabeh wana oh jadi orang nyingsiran manuk nya tinggal di baraya euy babagi sawah tidak yuh aya otakna we mangkong mampun akalna segala tiasaan atuh oya kabeh bro cing sok cobi deui kumaha mangkong usi kabeh ge oh nya namina teh babagi sawahnya ya teh nya sawah kumaha lamun teu dioyakeun ku urang eta teh ku angin atuh itu nah kan ku angin itu plastik oh ditebak ku angin si plastik namanya oya gitu teh tinggal di baraya beneran deh ka dieu jagongna besaon tuh jagongna hararade ampun tinggal di baraya kamari panen cenakan keur tarawehankeun nya kan tarawehan di pake lalawuh anu taraweh yuh baraya coba bulan puasa jebal basodako yeuh aya kudaekan sudah segala pepelakan tadi pipingnya sawadnya di pipirnya geus cekeng ge abi mah otak hayang nanaon tapi mementa we baraya ieu ka tetangga ka mangkong ieu ieu na ge pageuna ieu na ku tali naon ali batali nang luar ke dunia oh ku awin teh kudu kurapianya kudu ku duit kudu kitu mah nya bare geus saya ayanya batur nyemprot tuh nyemprot oh nyemai itu mah tinggal di baraya babagi sawah ya ampun itu menyemprot salur merenya heeh napa teh urang we nama ya baraya urang mulang terus ngalangok sawah mah